Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargis mansada, tepang deui sareng abdi Dlia Damayanti ti kelas 11 7. Neglasari 25 Mei 2025. Kagiatan pandimbangan sampah di Desa Neglasari lumangsung kalayan lancar jeung antusiasme ti warga. Ibu Amalia Yunindar salaku kader lingkungan hasil ngagerakeun warga pikeun aktif milu dina kagiatan ieu nu dilaksanakeun rutin unggal minggu. Tujuan utama tina pandimbangan ieu nyaeta pikeun ningkatkeun kasadaran warga ngeunaan pentingna misahkeun sampah ti sumberna. Sampah organik jeung anorganik. Ku cara kitu sampah nu masih bisa dimanfaatkeun sapertos plastik, botol, kardus, jeung sajabana bisa langsung diasupkeun ka program daur ulang. Ibu Amalia ngajelaskeun yen hasil timbangan bakal dicatat sarta dipisahkeun nurutkeun jenisna. Sampah anorganik nu masih boga nilai ekonomis bakal dikumpulkeun pikeun dijual ka bank sampah. Sedangkeun sampah organik diolah jadi kompos pikeun kebun warga. Warga ngarasa gumbira jeung ngarasa leuwih aya tanggung jawab kana sampah sorangan. Sababaraha warga malah geus ngamimitian nyieun karajinan ti bahan daur ulang. Kayaning tas plastik jeung pot tanaman ti botol bekas. Program pandimbangan sampah ieu jadi bukti nyata yen parubahan bisa dimimitian ti haleutik di lingkungan sorangan. Kalayan sumanget gotong royong jeung bimbingan ti warga nu paduli sapertos Ibu Amalia, Desa Neglasari beuki deukeut kana cita-cita jadi desa nu bersih, asri, jeung lestari. Sakitu nu dipikahatur, hapunten bilih aya kalpatan dina panyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.